Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tapang dangun di sareng sim kuring bangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios Pedang Jakatanu bagian anu katujuh hancagarapan dongeng anu katuna waktu tenten kamari tos dogikeun ka Tanu sareng si Kadal oge Syohim nuju ngariuhan dina sahanapeun tangkal kai nya baraya maksud sareng tujuan bade ngajugjug ka puseur dayeuh karajaan Purbawening tos dugikeun ka dinya. Kumaha ieu jejer carios saterasna sumangga urang sami-sami bandungan wae ku sadayana mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sareng komen oge nu parantos sate satuhu nyarengan kana pidangan dongeng Emang salami ieu ngaturkeun nuhun pisan. Oge Emang ngabilujengkeun ka anu nuju ngajalankeun sasi saum kitu nya parwasa dina sasi ayeuna. Emang ngabilujengkeun ka sadayana mudah-mudahan sing dipaparenan kakiatan lahir sinareng batin. Terus sajabana ti kitu kang anu caket pon kitu dinu tebihna kumaha ka sadayana. Mudah-mudahan ieu carios sing janten panglipur kanggo kalbu pangubarah kana manah bara Sunda di mana wae ayana. Baraya sabaros teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga padaran ieu carios dina jejer Pedang Jakatanu bagian katujuh kumang sejadi lajengkeun deui rujeng ngadangukeun. Beuki lila anu tiluan beuki jarauh naringgakeun lemurna. Malah mah kaayaan harita di eta tempat geus maju ka beurang. Panon poe geus aya dina salureun emun-emunan. Panasna meuni moraret sing celetet kana kulit jeung mata katur lengan kana sirah. Reg anu tiluan ngareureunkeun heula lengkahna. Tuluy sing koloyong kana sanapeun tangkal kai anu araya di sisi jalan. Tarayohna wae rek ngadon ngariuhan heula meureun di dinya. Sanggeus araya dina sanapeun tangkal kai. Dek maranehna dariuk dina saluhureun jukut bari marukah heula kancing bajuna kituna teh. Tuluy ngagelebran dada kudu kuy samakna. Ari kesangna ngaloprot masehan sawak-awak. Renghap nararik napas jerona. Bari ngarasakeun genahna hiliwirna angin leutik nu keur narebak kana awak jeung tatangkalan. Anu tiluan maranehna ngalaluarkeun heula cai tina enongna anu meunang marakal ti imah. Tuluy ditalotor eta cai teh. Meuni ngalalek-lek tananing hanaang. Rengse ngarinum teu lilapok si Kadal. Adenge mah nyarita ka Tanu anu diuk tebeh katuhun manehna. Lumayan oge nya Tan. Panasna meuni mentrang kieu nya. Matak cangar kana sirah. Jeung matak sing jaletet kieu kana kulit. Dari ayeuna urang teh geus nepi ka mananya. Geningan ari kalebah dinakeun mah. Oh lemur katanyona kuing mah. Kalkah kabawon we hungkul saparetan jalan teh. Cek si Kadal bari ngelap kesang dina beuheung kutungtung baju bangsina. Nya dal. Kebon hungkul geningan kalebah dinakeun mah. Jeung teuing kuring ge teu apa nangis nepi ka mana ari urang teh ayeuna. Sabab kuring ge kakarak nincakan nepat ieu mah. Temal Tanu bari nitenan ka sakabeh kaayaan anu area di dinya. Uing teh poho teu nanyakeun heula ka kolot da ka mana lebah-lebahna lamun rek kapuseur dayeuhna teh. Tapi da teuing apaleun teuing henteu deui
bapana Wing oge. Sabab dari sakanya Wing mah Bapak Wing teh can kungsi ulin ka dayeuh. Ari Bapak Ilaing nangis pernah atau acan ulin ka puseur dayeuh teh cenah tan. Ceuk si Kadal ngajak nyarita deui ka Tanu. Ari nyaritana ka kuring mah kungsi cenah 2 kali. Tah lamun ciri-cirina urang geus rek nepi ka puseur dayeuh mah engke di ditu urang bakal manggihan tangkal caringin anu gede nu aya di beh katuhunna jalan. Tah di dinya aya jalan cagak. Geus kitu urang kudu nyokot jalan anu ka katuhu ulah nu ka kenca. Sabab nu ka kenca mah jalan anu paratna teh bisa tuluy ka jero leuweung jati cenah mah. Tah lamun geus nepi ka dinya hatina urang geus deukeut ka puseur dayeuh. Tah kitu dah. Temal Tanu. Jadi nu rek dijadikeun patokan ku urang ayeuna teh tangkal kayak caringin gede nya anu aya di beh katuhunna jalan jeung jalan cagak beurnan tan. Ceuk si Kadal. Nya dah. Eta nu bakal jadikeun patokan ku urang. Temal Tanu. Hanya alus we atoh ari kitu mah jadi moal lieur teuing keur ka urangna lamun geus nyaho kana patokanna mah. Ceuk si Kadal. Nya jadi geus puguh ari aya patokanna mah moal ngataug teuing beureunaon. Jeung na deui dah batur ieu atuh dituna oge Ilaing didal tangtuna ge bisa nanyakeun urang lamun urangna teu apal teh mah. Kuring mah mending geus aya nguburu nepi we ka puseur dayeuh. Menating ramena sigana teh di ditu mah. Mati sieun khawatir mur urang dal. Anu ngan saukur hanuteunna teh ku bangkong we hungkul jeung bancit. Anu sing karecet jeung Kang Kengkong. Langtuna oge ari kangarnan di dayeuh mah. Loba ku kuda jeung jalma nu balawiri meureunan. Mending geus teu sabar we mah. Aya nguburu nepi ka puseur dayeuh. Hayang nyaho kana kaayaan anu aya di ditu dal. Ceuk si Ohim. Hanya sarua we Wing Ohim. Sayang nguburu nepi. Sugan atuh geus nepi ka ditu mah. Urang tiluan teh nguburu baroga pagawean di istana karajaan rajana anu hurung herang. Kan bae jadi pura tukang sasapu di buruan hareup karatonna raja oge. Eta mun teu kitu ngurus kuda di istana Wing mah daek. Me Wing bisa kana naekan kuda. Wing mah tiba heula hayang pisan bisa numpakan kana tonggong kuda teh. Teu miti lebaran Kadal tapi kan kalebaran kuya. Dan kungsi kalaksanakeun wae nepi ka kiwari oge. Nakumaha rasana ari numpak kuda. Nak ketek tawa henteu kana bojor kitu nya. Ari Ilaing bisa kana kuda teu tan. Ceuk si Kadal bari ngararet ka Tanu. Nya ari saeutik-eutikeun wae mah bisa we dal. Sababna teu lah matak bisa teh asa abah samud keur boga kuda keneh. Kapanan kuring nu sok mangalitkeun jukutna oge. Kuring sok rajin diajar naekan kana eta tonggong kuda. Nu antukna ari kuda lama. Teu burung we geuningan bisa. Tah kitu dah. Temal Tanu. Hanya syukur we atoh ari geus bisa mah. Lamun rek ngalamar jadi prajurit raja teh Ilaing mah geus moal hese deui. Sabab geus bisa naik kana kuda. Ceuk si Kadal. Nya dah. Taena mah aya urang reureuh deui. Mumpung geus rada ieuh meusan. Kumaha Ilaing geus teu carap we. Ceuk Tanu nanya ka nu duaan. Heeh. Nya itu tan. Urang reureuh deui. Mumpung teu pati panas teuing nya. Temal si Kadal. Oh, ayo atuh ton. Urang numpang deui we ayeuna mah.
tempas Sohim bari ngais puntelan digantungkeun dina tak beh kencana. Nya ayo urang lalempang dewe ayeuna mah cek Tanu bari cung mah cengkat tina diukna dituturkeun ku nu duaan. Geus kitu lalempang deui murungetan mapae jalan satapak anu dikenca jeung katuhunna jalan rajek diparalakan ku tangkal kai galde sabang saning tangkal asem mahoni tangkal kaung jeung campole nu ngariuhan ka eta jalan. Dipirig ku hilirna angin leutik dikendangan ku recetna sora manuk nu keur aleuntreup aya oge nu keur silih udag jeung pada baturna. Sanggeus ngaliwatan sabaraha pengkolan jeung geus lumayan rada jauh di tempat anu urut tadi mah dihareupeun jalan nu keur disorang ku maranehna. Katenyo aya jalan anu nyagak beuki lila anu tiluan beuki deukeut wae eta jalan cagak. Gog maranehna aranyog ka dinya areg Tanu jeung anu duaan haneureunkeun heula lengkahna bari malencrong ka hareup ka jalan anu nyagak teh. Teu lila ti harita pok si kadal kadenge nyarita ka Tanu nu keur nangtung di beh katuhun manehna. Geningan aya jalan cagak di dieu teh Tan, da kudu milih jalan anu mana ya? Na kata beh kenca atau kata beh katung gitu nya. Cek si kadal bari urat teret nitenan kana kaayaan anu aya di sabudeureuna eta tempat. Tinggal kuring ge bingung ieu teh na kudu ka mana. Aya urang teh nyoan heula ku urang taneuh jeung jukutna. Lamun taneuh jeung jukutna lidig aya urut tapak jalma. Hartina eta jalan teh sok diliwatan ku jalma. Ngan lamun jalan jeung jukutna tapak katincak ku jalma. Artina eta jalan teh tah diliwatan atawa bisa wae meureun jalan anu berasna tuluy ka leuweung. Tah kitu dah. Temal Tanu. Geus kitu maranehna leumpang ka hareup dibarengan ku si kadal jeung si Ohim tuluy naritenan kana jukut jeung taneuh anu ada di dinya. Tapi teteh lah tanda-tanda nanaon atau ciri lamun eta jalan teh minang katincak ku jalma. Sabab keur mah usum katiga deui. Jadi rada hese lamun neangan tapak teh. Beda jeung keur usum ngiji anu sok rada babari. Moal pati hese teuing. Teu lila pok si kadal kadenge deui nyarita. Sarua geningan duanana oge Tan. Ciri tapak jalma masok narencak ka dieu. Kudu kumaha lamun geus kieu nya? Tanya si kadal. Nya emang tapakna jalma. Teu salah jalan kitu urang teh lalempangna. Nah bener ka dieu atawa salah asupna kitu dah. Temal Tanu. Oh, salah asup kumaha Tan? Apaan ti tadi oge? Dan kungsi mang ihan jalan cagak kali lain kadek anu ieu mah. Tapi nah bet kieu nya jalan teh engkoh gede tapi tapak jalma atau tapak suku kuda nu sok lalempang ka dieu. Nara langka aya jalma kitu nu kada dieu. Cek si Ohim. Kumaha lamun ayeuna mah urang milih jalan nu kakenca we atoh. Sebab jalan nu kakenca mah rada gede geuningan. Jalanna teh tibatan anu kakatuhu. Cek si kadal. Nya ai kuring mah satuju wae dah. Ari cek pamanggi si laing na kumahim. Temal Tanu bari malik nanya ka si Ohim. Nya we mah kumaramena we lah. Nu pentingna mah nepi kana tujuan. Cek si Ohim. Nya ari geus sapakat kabeh mah. Ayo we urang milih jalan anu kakenca tuh. Cek Tanu
bari ngalengkahkeun sukuna ka jalan anu beh kencaeun manehna, dituturkeun ku nu duaan ti satukangeuna. Beuki lila anu tiluan beuki arasup ka eta jalan. Malah mah tamah jero teh tamah beuki hium ku tatangkalan jeung kakayon anu marinuhan ka eta tempat. Teu bina we ti leuweung eta tempat teh. Tapi kuno tiluan teu yeuh dipirosea, sabab cek palikirna da geus biasa cenah ika ngaranna di tempat anu jauh katu kaditu kadit anu jauh katu kadieu mah. Kaayaanna memang siga kitu. Anu tiluan tuluy noyod laleumpang jeung teu nyadar lamun jalan nu keur disalorang ku maranehna teh beuki dieu beuki leutik wae jalanna, lain tambah ngagedean. Suara manuk jeung suara pepengeng anu aleunteup dina tangkal kai meuni gandeng di sarada. Siga nu keur ngabarageakeun ka nu tiluan nu karek alanyar datang ka dinya. Kaayaan harita di eta tempat wanci geus maju ka sore. Sorot panon poe nu tadina panas teh ayeuna mah geus teu pati teuing karasana. Sabab cahyana loba kahalangan ku dangdaunan anu ngahieuman ka jalan nu keur disalorang ku maranehna. Barang nu tiluan keur jarongjon laleumpang tina saluhureun dahan kai anu aya di hareupeun jalan nu rek disorang ku maranehna. Aya saurang jalma nu keur nangtung bari ngawaskeun ka nu tiluan nu keur laleumpang di jalan satapak muru ka tempat cicing manehna. Kadua halis anu aya di saluhureun panonna hatenya runat rinat siga nu hayang sidik anu keur laleumpang. Barang tanu jeung pada baturna geus area disanapeun eta jalma. Celeng eta jalma teh loncat ka handap, awakna meuni ngalayang bangun nu hampang rek halangan kana jajalaneun anu keur dilewatan ku tanu jeung pada baturna. Teu lila celek kadua dampal sukuna geus nincak deui kana lemah. Nangtung ajeg ngabedega di hareupeun anu tiluan. Atuh rengkog tanu jeung anu duaan ngareunkeun heula lengkahna. Bajeng sing garebeg satakar kebek sabab ngarasa reuwas. Di hareupeun maranehna ujug-ujug aya saurang jalma anu teuing ti mana datangna jua ngahalangan kana jajalaneun maranehna. Ari tangtunganna eta jalma anu ngahalangan kana jajalaneunna tanu jeung nu liana. Pangawakana dedeg jangkung gede, simar dada, buuk gondrong sasametak-tak, ari kumis jeung godeg oge jangot anu geus campur ku huis minuhan nutupan kana beungeutna. Sorot panon katenyo seukeut lir mata heulang mencrong ka nu tiluan bajeng ngaluarkeun sima anu lumayan gede. Teu lapok kadenge eta jalma teh nyarita ka tanu jeung pada baturna. Nare kamarana aranjeun tiluan teh make jeung kumaha ni asup ka ieu tempat. Sabab ti baheula ge can kungsi aya jalma nu kumaha ni arasup ka dieu. Sabab lamun geus arasup ka dieu sok moal bisa baralik deui. Komo bari jeung paroga niat jahat mah nyawa tangtuna ge taruhanana. Ceuk eta jalma bari mencrong kana beungeutna tanu. Si kadal oge si ohim. Ari anu tiluan barang ngadenge eta jalma nyarita sarupa kitu ka maranehna. Keur sajongjonan mah tanu jeung anu sejenna can waka barisa ngomong. Siga anu katerap ku tenung tayahna wae kasima keneh meureunan ku nenyo wibawana eta jalma. Sanajan nya oge geus ada kolot tapi katenyona teh gagah keneh. Oh kata jalma kadenge deui nyarita.
Nah kunaon aranjeun teu daek ngajawab kana pananya ti kaula. Adon kalagah caricing kitu. Ayo jawab. Narek naraon ranjeun ka dieu. Ceuk eta jalma nanya deui kana tiluan. Ari tanu nu geus rada mimiti lelar tina karawasna pok manehna ngawanikeun maneh nyarita. Punten kisilah. Kuring tiluan pangna ayeuna tiasa kadarina teh. Taya sanes maksad sareng tujuan mah sajalu mampah ka puseur daya karajaan. Tah kitu kisilah. Tema tanu. Jadi aranjeun tiluan teh rek arinit ka puseur daya kerajaannya. Tapi nah batas los ka dieu. Ceuk eta jalma. Manawi abdi tiluan teh narambean pisan arangkatna ka puseur dayeuna. Janten teh acan terang na kedah ka mana jalana. Ari manawi teh laras we ka dieu. Tah kitu manawi sun. Temal tanu. Jadi kitunya. Nah bener eta caritaan anjeun teh budak ora. Atau ngan syukur ngarang-ngarang hungkul carita. Ngarahku kaula dipercaya. Yen lamun aranjeun teh rek arinit ka puseur daya kerajaan. Tanya eta jalma. Laras nun. Abdi tiluan memang gaduh maksad bade arangkat ka puseur daya kerajaan. Tapi tujuan teh aya sanes sajamilarian pakulian anu ara di ditu. Kitu manawi. Tema tanu. Ari aranjeun hati mana asal. Ceuk eta jalma. Abdi tiluan kawit mati lembur Cikuntul. Lembur anu aya di sisi leuweung kapalih kulon pamiti dieu mah. Kitu pangintenun. Tema tanu ngabejakeun anu sajalan terahna. Ari kitu mah. Kaula percaya ka aranjeun. Taku sabab ayeuna mah wancit geus rek maju kaburit. Lain kunaon. Di tempat masih loba keneh ku satu-satu anu garalak. Bangsa ning maung, bagong jeung oray. Anu sok kalaluar ti peuting. Jadi ku kituna mending caricing heula we di tempat kuring. Jeung deui. Da salah atuh ari ka dieu mah jalana. Lain jalan nu ka puseur daya ka dieu mah. Tapi jalan nu paratna teh bisa tuluy ka leuweung jero. Anu masih haraeun keneh. Tah kumaha lamun ayeuna mah aranjeun marilu jeung kuring. Etang rareureuh sabuting wae mah. Kumaha lamun kitu? Nah daek. Ceuk eta jalma nalawaran jasa ka tanu jeung anu duaan. Sangkan daek marilu heula ka manehna. Ari tanu mana ngaret ka nu duaan. Nyatana kasih kada jeung Sohim. Ok nyarita. Kumaha dal? Oke lain him. Nah daek lamun sakira-kirana urang ayeuna milu heula ka tempat cicing anjeunna. Sabab emang jeung saenyana geus poe geuningan ieu tempat teh. Ceuk tanu bari tangah ka luhur. Geus paju ka poe geuningan. Bajeng teu apa kapanana ri urang mah kudu ka mana-kamanana teh. Nyangos we urang monok heula di manehna tan. Tibatan kudu cilaka mah. Teu malah si kadal. Ari ilaingna kumaha him? Ceuk tanu nanya ka si Ohim. Oh nya sarua we wingi taon. Meni milu heula we jeung si bapa nu ieu. Sabab lain kunaon. Ari kukurubutan nu jero leuweung bari jeung dina kaayaan baik teh. Kumaha lamun aya nu ngaraweeg ka ieu bujur? Mangkani deui atuh tan. Tembah si Ohim. Nya teu nanaon ari ilaing geus sataruju mah. Mohon mangga kisilah abdi tiluan sejang ngiring ka salira nu. Ceuk tanu bari mancrong wana beungeutna eta jalma. Nya syukur ari aranjeun
daek diajak meting heula mah ku kaula. Hayu ayeuna tuturkeun kaula. Ceuk eta jalma bari leumpang pangheulana. Tuturkeun ku Tanu jeung anu liana. Leumpang muru ngalerah ku kurubutan jero leuweung. Sanggeus rada lalila laleumpangna. Gog Tanu jeung anu sejena anyog ka palataran imah anu rada lega. Didinya katenya aya hiji wangunan imah anu lumayan gede. Ari eta imah dijieuna teh tina papan kabeh oge. Nu make bilik. Dikenca jeung katuhuna dikuliling bungking ku tangkal kai anu galade. Sanggeus eta jalma nepi ka imah pok manehna kadenge deui nyarita. Ayo urang ka jero heula ayeuna mah. Ceuk eta jalma bari mancat kana palupuh tepas imahna. Geus kitu manehna mukakeun panto tuluy asup ka jero. Sanggeus ari jero eta jalma teh ngahurungkeun heula cemporna anu dikaitkeun kana paku. Bray di jero katenya ayeuna mah caang temedem kawas tadi. Geus kitu gek manehna sila dina palupuh. Teu laku runyung Tanu jeung nu sejenna rasup ka dinya. Bari jeung dodongkoan kituna teh bangun anu ajrih. Geus kitu gek sarila dina palupuh bari ngareup ka eta jalma. Sanggeus kabeh dariuk pok eta jalma teh kadenge deui nyarita. Sok ayeuna mah geura diarenum heula caina tah. Lumayan bete hanaan teuing jeung belum talus nu ngahajang menang ngabubuy kula tadi. Ceuk eta jalma bari nyodorkeun cai dina ruas awi jeung cangkirna. Oge belum talus anu tiluan. Mohon hatur nuhun. Katampi pisan sagarupi kasayan bapa ka abdi tiluan. Ditampi Pak. Emal Tanu. Nya sok jang. Ceuk eta jalma. Tanu jeung anu duaan tuluy nyucikeun heula cai tina ruas awi kana cangkir anu sarua menang ieun tina awi. Geus kitu sing rarongkong kana belum talus. Lumayan karasa genah. Kaina kaula rek nanya ka anjeun tiluan. Nasaha aran-aranjeun teh? Ceuk eta jalma bari mencrong kana beungeut anu tiluan. Wasta abdi mah Tanu Pak. Pami rencang abdi anu ieu namina kadal. Pami nu hijina deui mah Ohim. Kitu panginten Pak. Emal Tanu bari nunjuk ka batur-baturna. Jadi kitunya ngaran anjeun teh Tanu. Anu ieu nu duana deui ngaranna kadal jeung Ohim. Ceuk eta jalma. Mohon Pak. Dupi Bapak saha sareng anu ti mana? Nah Bapak teh kawit ti dieu teh nepi kumaha? Nanging punten sata acan Pak. Jadi abdi tos kumaha wantun tumaros ka Bapak. Ceuk Tanu malik nanya ka eta jalma. Teu naon jang. Aya alusna we ujang nanya kitu ka Bapak. Jadi ujang ge meh apal saha ari Bapak. Ngaran Bapak teh sabenerna mah Kimandaka. Asal Bapak lain ti dieu, tapi ti hiji lemur anu nyingkur anu aya di beh wetaneun istana karajaan. Tah kitu jang. Teh mah eta jalma nu ngakukeun ngaranna Kimandaka. Janten Bapak teh namina Kimandaka sareng sanes ti dieu kawitna mah. Dupi ayeuna da nuju naon Bapak ayana di dieuna teh? Di tempat anu tebih ka tu ka dieu Pak. Ceuk Tanu nanya deui ka Kimandaka. Ari caritana mah kieu jang. Pangna Bapak ayeuna bisa ayana di dieu teh. Baheula lamun aranjeun percaya Bapak teh kungsi jadi patih di kerajaan Purbawening anu ayeuna dirajaan ku Kanjeng Raja Bratawijaya. Ngan Bapak mah ngabdina ka eta kerajaan teh
timiti kerjaman kuramana kene dirajaan eta kerajaan nyata ku Prabu Angling Wijaya Kusuma nu janten ramana Prabu Bratawijaya ayeuna ari pangna bapaina eureun ti eta kerajaan kusabab bapa dipitnah ku Kilodra Mayit jeung Ki Mardali anu haritamah maranehna keur jadi keneh mantri di kerajaanana Purbawaningna teh. Maranehna ngarasa sirik ka bapa kusabab menjadi raja percaya kana kapamimpinanana bapa saila ieu anu can kungsi nguciwakeun anu jadi raja pon kitu deui nguciwakeun ka kerajaanana nu antukna Kilodra Mayit jeung Ki Mardali. Maranehna nareangan cara pikeun bisa nyingkirkeun bapa ti eta kerajaan ku jalan mitnah ka bapa ku cara nyieun isu bejarkeun teh bapa rek kulingkeun kana kakuasaan menjadi raja. Padahal mah maranehna sorangan anu barogan niat sarupa kitu teh. Nyari kutuli-tulian wae mah raja dihasut jeung didetan wae ku eta omongan. Antukna raja percaya kana caritaan anak Kilodra Mayit jeung Ki Mardali. Akhirna bapa dieureunkeun di eta kerajaan kudu jadi raja. Kusabab raja leuwih percaya kana caritaan maranehna tibatan percaya kana omonganna bapa. Ngan kusabab bapa mah mung ributan jalmana. Tapi lain hartina bapa teu wani atawa sieun ku Kilodra Mayit jeung Ki Mardali. Ngan kusabab bapa teh ngajaga kana kahormatan anu janten raja ulah nepikeun kaancur ngaranna ku ayana tindakan bapa anu kagabah. Jadi bapa leuwih hade milih kaluar ti eta kerajaan. Nu antukna bapa netep renggenek ti dieu. Bari niiskeun pikir. Tah kitu jang. Tema Ki Mandaka bari mencrong ka tanu. Janten kitu cariosna teh nya Pak. Pami kitu mah saira teh Gusti Kanjeng Patih Panginten. Hapunten pami abdi tiluantos kirang upami ka salira Kanjeng Gusti. Cek tanu bari celok nyemah. Sabab manehna karek nyadar lamun jalma nu keur aya di hareupeun manehna teh sing horeng Patih Ki Mandaka anu geus kaceluk kaun-aun kawentar kajana bria jamparing angin-angin alatan ku kawani jeung kasaktianana. Ari si Kadal jeung si Ohim barang nyaho yen jalma nu keur juk di hareupeun manehna teh Patih Ki Mandaka salah seorang patih anu kungsi jadi patih di kerajaan Purbawaning. Cedok main hanya mah bari pok si Kadal ada yang nyarita nyangakeun sama pangtosnya abdi duaan kasalera Gusti non cek si Kadal. Ari Ki Mandaka nanya kitu teh kan sakur seuri we manehna mah bari pok kadenge nyarita. Geus ayeuna mah teu kudu kikituan jang. Sabab papana oge ayeuna mah geus sarua siga aranjeun geus jadi rahayat biasa. Malah masa genah kieu ari keur bapa mah ieu teh. Cek Ki Mandaka bari mencrong kana beungeutna si Kadal jeung si Ohim. Bare Sunda musakih heula ancagara pandongeng dina jajari carios Pedang Jakatanu bagian ke-7. Insyaallah bagian ke-8 menawi pareng kumang sejadi teraskeun deui dina waktu anu sami. Mangaturkeun nuhun kana sakarupi paratosanana nyangkeun dapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeun. Mang saja pamit ka sadayana wilujeng kantun permios.